Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'ni bisalimi ma salimat hurufuhul asliyatu. Yang kami bermaksud dengan fi'il salim teh nyata ma fi'il salimat nu salamat naon hurufuhu huruf-huruf na si ma al asliyatu huruf-huruf dasar. Huruf dasar teh allati tuqabalu bil fa'i wal aini wal lami. Huruf nu bisa dibandingan, bisa jajaran kufa, ain, lam, dina wajan fa'ala ya. Salamat huruf dasarna salamat min hurufil illati tina huruf-huruf illat nutilu. Wal hamjati salamat tina huruf hamjah. Wa tad'ifi salamat tina tad'if didobelkeun. Didobelkeun hurufna. Begitu. Jadi disebut fi'il salim teh fi'il anu huruf dasarna salamet tina huruf elat tina hamzah tina tad'if. Coba ye. Nasoro. Aya huruf dasarna sabriji dirinya. Tilu. Nun, sod, ro. Nah maka disebut huruf dasar. Karena sajajar jeung fa ain lam. Nasoro fa'ala gitu. Oke. Ayeuna tingali eta huruf dasar nun sod ro. Salamet teh tina huruf ilat. Salamet teh bahwa yang tiga ini fa'in lamnya itu bukan huruf ilat, lain alif, lain waw, lain iya. Salamet. Nun lain huruf ilat, sod lain huruf ilat, ro lain huruf ilat. Oke, salamet tina hamzah, lain hamzah ta fa'in lamna teh. Eta mah nun sod ro lain hamzah. Maka eta naon? Eta fi'il salim, lain tad'if. Lain tad'if. Seperti madda asana madada, itu lain tad'if. Nah, adapun lamun salah satu huruf dasarnya itu merupakan huruf ilat atau hamzah atau tad'if, maka dia disebut ghair salim. Contoh ya. Wa'ada teh mana huruf dasarna? Waw, ain, dal. Karena sajajar jeung fa'ala, fa ain lam. Okay? Ketika diteliti eta huruf dasarna, fafi'nya nata ternyata huruf ilat waw. Maka wa'ada eta ghair salim. Nya kitu di qola asana qawala. Tuh. Huruf dasarna teh qaf waw lam. Si waw ditunggalkeun jadi alif jadi qola. Jelas eta ain fi'na si waw teh adalah huruf ilat. Maka eta ge fi'il ghair salim. Atau Roma, asana Romaya. Tuh. Huruf dasarna lam fi'na adalah huruf ilat nyata iya ghair salim. Atau qoro'a. Qoro'a ge ghair salim begitu disebutna mahmuz. Jadi ghair salim kasuk. Atau di double aina madda jeung sajabana. Begitu. Jadi fi'il ghair salim teh fi'il yang mana huruf dasarna bukan alif, bukan wawu, bukan iya, bukan hamzah dan tidak ditad'if. Oke, definisi tad'if lebih terperinci di bab mudha'af ya gitu. Paham teh? Paham. Geus tuluy naon